Datang deui iklan sirup geus lobana TV, sinetron para pencari Tuhan, caritana teu kelar-kelar, udaragam konteng kuat ngajejer di sapanjang jalan, motor sok rarusakan ngadadak barelok na ka warung Padang, biasanya masuk gitu tapi nasok rada melang mun waktu sahur geus datang, dek ngejot teu boga beas, tahu tempe geus arareas, tembakau mulai mararahal, beteuy jeung jengkol hargana teu kahontal, kabeh barang sok nararaek, darah tinggi aing dipilueun naek. Pangheulana malam kahiji jeung kadua, tapi napas kadituna tas magrib nyelakeun rangda, di imah nangguan bae, taraweh can pulang bae, telepon ku pamajikan, aku nama turan nu tadarusan, dalakan balik napas wayah sahur, liwat buri langsung asup na ka dapur, pamajikan geus papolotot, dahar sahur nanti bere jengkol kolot. Siap. Kabudak nitah puasa, bari jeung papolototna, padahal pas budak indit manehna ngalepok biskuit, niat duit tu hararese, ngarepkeun bansos ge encan menang bae, dek nginjem duit ka tatangga, saurang ge geus eueuh nu percaya, sembako mulai mararahal, beteuy jeung jengkol hargana teu kahontal, kabeh barang